Sampurasun khusus ya kanggo urang Banten Cidomas Pak Ajat saurna teh hoyong di kintunan saurna teh nya anjeunna teh ngepen ka Abah Aep Biola Maut hoyong ngobrol saurna teh hoyong ngobrol hoyong tepang sareng Mbah Aep insyaallah ke ku pribados disaurkeun panganten ayeuna pribados nuju aya di Legok Ceri Sunda Mekar Cisitu Sumedang. Mangga kau ka Abah Ajat Cidomas kahaturkeun kumari ayeuna nuju di Sumedang panganten laguna oge urang anu kasumedangan nyata anu aya di daerah Sumedang para karunana moyangna nyaeta di Gunung Hade Maronge laguna teh nyaeta Reret Maronge mangga kahaturkeun nawanci saria klayung mojang gelis camparanik lir lungsur ti kahyangan angkatna macan tenangan disinjang kabaya carang kulit podas kumalangkang ngadilak di barung imut tetep seket ngajambaring lambelir amis madu salira sahajenangan saupami lelengohan nah karasa disarengan itu teh gunung teh saur nama Gunung Tampomas itu teh nya anu katinggal ti dieu Halisari kuwung-kuwung waosna gula gumantung gadona nog sapotong taarna tajaman terangan mun lalaki direret piraku henteu kapelet nu hayangan teu kacatur kasengsrem tur kaedanan rea anu kaya parena tos kieu kabunga bulan kitu cenah Pak Ajat nu geus boga asihan mapatkeun campe pamake ilmu reret ti Marongge aturan kau ka urang Sumedang sadayana khususna urang Sumedang umumna ka urang Jawa Barat urang Sunda sadayana pamugi sing dipaparin barokah salawasna dipaparin sehat jasmani rohanina ageng milik rezekina jauh balaina pepek rezekina amin ya robbal alamin. Yuk sampurasun assalamualaikum.